anjing. Banyak udah tuh. Cuma gelo. Sang. Anjing itu ajar aja. Itu ya. Gagah anjing motor anyar deket aing Mabok tuh. tai saya pegang kubrak ieu. Aus dia mah. Ini kubrak ieu. Atau aing di motor gagahnya. Motor anyar ieu. Nya atuh teh ah. Di showroom di dealer. Dealer atuh anjing. Dealer. Harga seberapa ieu? 2 juta. 2 juta. Genep. 2 juta. Ah, Motor bololok ieu. balap sia teh. Karbu telkeun tuh bor apaan? Oh iya murnya motor Menang. si Usia. iya motor Simio JB teh. Iya. Oh iya. Ya, Halus. Kurang ieu motor. naon sia teh kun? Jeung hemplung. Goblok. Aing mah lebih ya sia. Ah, Hemplung aing gacor. mung. Bikang Oh. luar tek si ewe. Mung aing si aya aing teh. Tek naon? Ah, keneng-keneng Oh atuh. Ya, gitu. bisa. Ya, aja dah. Dah, yuk. Gua motor lagi ditinditan pakai naonnya baran itu ka dieu abi teh boga motor neangan lah juga neangan dina ieu dina market ya anjing sina Shopee aing di motor ya anjing Shopee bocan boga motor anjing Shopee gomo sarusah gitu jelema dua eta aing neangan edit aing jeung juga coba bisa juga tapi boga ade sih ai sia kunaon goblok Gagah motor anyar anjing. Hah? Motor anyar gagah. anjing Hah? ya di babet-babet Gagahnya motor anyar. ai sia kun saya jeuleu naon Terus anyar kuat sia ieu motor balap. Anjing. jelas yuk Oh, emang khusus ya khusus ya mah. dilabuh-labuh Oh, pembalap ya mah khusus. kanggo off-road Nya, menang ngelap nya. rapih Oke nya. mau berahayu Hah? asa obleng apa ternyata boga motor Apa lu? Jangan ku aing bio. Obleng wah, panaseun aing motor teh terus kan. Balap ya mah. Jalan mana? tadi coba tadi Lari anjing. Asli na. aing ngilu ya lah tapi aing mah aing ngasar motor anyar aing hayang cita-cita aing ya aing hayang caranya beli motor Nya, lagi lebaran lebaran boga motor bisa ulin gitu Bogo gitu. Wah, lu Baik, baik, sok. Siapa yang seruannya yang betul motor panas obeng panas. rumah. Sok lu. Kesel lah sih ya. Salah ya. Heeh. Lain nu model naon teh? Model hurung teh langsung lain. Pembalap ya masih ya teh. Gas. Nah, sih bisa teh bebal. Musing ke anjing motor naon cegowo tuh tapi Anjing. ripuh gitu Aus goblok. sia telikeun. Aus ceun lu goblok sih. Usa. Motor naon. Saya jeuleu anjing. Tadi tabrak-tabrak kamu tenaun yo. Saya khusus bukan tabrak-tabrak beli motor. Goblok. Kudu dikeukeun ya Mas ya. Kita cium 2 kali anjing motor naon. Kudu dikeukeun ya anjing. Kudu dikeukeun motorna standar keukeun jadi kuat sia. Iya motor tong dipake kieu kudu dikitukeun tah anjing tah. Goblok pisan motor teh anjing. Kuat sia. Oh takang khusus mau tabrak-tabrak cuma celaka sia. Khusus ya teh khusus. Dibut-but motor aing. Ieu mah standar kudu kieu standar cek si mangge. Ieu mah misalkan standar kudu gubrakeun heula aja maka kuat motor teh. Anjing ya. Goblok anjing jelema deh. Ningali sia. Nya pasti awal akhirnya bakal goreng saya kena motor teh. Motor ditabrak-tabrak aing anjing geus mau mencelaka aing cobaan tadi. Suku kaluhurnya leungeun kahandap kitu aing para rontong. Doakeun sia nyangsang sia tetangkalan.
ah.